Iya Ujang, ari si Aki ka mana? Tadi mah keur ngabuburit di alun-alun. Panas-panas kieu ngadon atrok-atrokan. Kumaha lamun kalenger jabaning keur puasa. Dan teu dinu panas si Aki mah nih. Ti tadi oge di tukang sirop. Malahan mah cenah lamun sini nih nanyakeun ulah dibejakeun keur nyiropnya. Kitu cenah nih. Tah barudak, ayeuna mah eueuh rek ngadongeng. Kumaha dongengna, Ceu? Kieu cenah carita nama. Hiji waktu aya pamuda ngaranna si Aam. Tah si Aam teh jeung babaturanna lalajo wayang golek. Maranehna lalajo wayangna teh ralumpang. Da teu barogaeun motor. Tah pas jam 2 peuting si Aam baralik. Sabab geus teu kereuwateun tuluh meureunnya. Eta masa panjang jalan si Aam jeung baturna ngawarangkong we ngarobrol. Sok sanajan mata geus taruluh oge. Tah di tengah-tengah jalan si Aam ngajak eureun ka babaturanana da teu kuat meureun tuluh. Atuh ragu eta mah areureun di pos ronda. Teu sabaraha lila si Aam kasarean. Ker we kerek. Berarti tandana tibra eta sarena. Ari balad-baladna anu jarail teh ninggalkeun si Aam. Atuh eta mah si Aam pas hudang terus culang cileung kasampak baturna arareuweuh. Ari si Aam anu beurangan teh ngarasa bingung meureun kudu lompat-lompat ka mana. Terus rutret ka sisi kagigir. Gep we kana kohkol. Eta mah teu anta parah. Si Aam na kohkol tarik pisan. Atuh brul eta mah warga kalaluar. Aya nu mawa bedil angin, mawa bedog, mawa kai anu manggul kasur mah, anu nyusuan budak mah. Bapak-bapak anu ngais pamajikanna mah meureun da rusuh teh. Pokona mah jeung sajabana eta mah warga panik meureun da ngadenge kohkol di takolan. Tah geus kitu teh salah sahiji warga nanya. Aya naon, Am? Teu kirim-kirim eta mah si Aam ngajawab. Iyo, sieun geura abi rek balik, Keung. Dasar boloho. Oh kitu cenah si Aam ngajawab bari lumpat ngaburutuk balik. Da ayeuna mah lembur nangis haneuteun cenah. Barudak, ece ayeuna rek ngadongeng deui. Sok regepkeun nya. Ieu caritana ayeuna mah lumayan rada serem. Kumaha dongengna, Ceu? Kieu cenah ieu. Di hiji peuting anu poek kabeneran lampu parem. Warga kampung harita teh keur ngarona. Geus jadi kabiasaan geuning nya ari di urang-urang mah. Lamun ngarona teh sok dibarengan ku acara ngaliwat. Pajar teh cenah lah lapar supaya nikmat ari bari ngaliwat mah. Tah harita di pos rona anu kabagian jadwal rona teh si Aam, Tatang, Komar, Mud, jeung si Oha. Sabot keur pak-pikpak ngahurungkeun seuneu, eta mah beuteung si Aam ngarebek. Ari sisigaan mah ku akibat tadi beurangna geus kadahar rujak lada meureun. Si Aam atuh tungtungna mah menta dianteur neangan tempat anu poek keur mijeun. Tapi anu daekeun nganteurna. Kapaksa we atuh si Aam ini serangan lempang anu poek. Nya sok sanajan si Aam sieun papanggih jeung jurig Mang Erus anu geus tilu poe ka tukang maot ngagantung diri. Tah kacaritakeun geus nepi we dinu poek. Bari diharudung ku sarung si Aam gok we si dongdang nongkrong dinu poek. Sanggeus beres dikaluarkeun, sanggeus beres ngaheujeun, si Aam gura-giru we ngumbah bujurna. Terus si Aam nyamperkeun di babaturanana anu keur ngaraliwat teh. Kasampak tah liwat teh geus asak. Atuh gek we diuk si Aam teh. Nya hareupan liwat jeung lalab teh. Eta mah karek oge sabaraha uap tah. Beletuk teh babaturanana aya nu nyarita. Gehel, asa bau pusiat ieu teh. Kitu deui nu lainna oge sarua ngarasa ngambeu bau sesuatu. Geus kitu eta mah si Aam nangtung terus bari ngibringkeun sarungna. Ari gajlang teh opat geruntul tah anu kalaroneng tina sarungna. Atuh ger nu lain teh sareuri bari semu rada arambek. Sing horeng teh anu koneng anu tadi diheujeunkeun teh teu murag meureun da nyangsang dina sarungna. Si Aam inget yen tadi teh sempet ngangkat sarungna anu diharudungkeun teh. Duh, Gusti lagu. Nung, ayeuna mah bobogohan teh keur usum anu ngagombal-ngagombalnya. Oh, muhun A. Aa tiasa henteu. Tiasa atuh. Kieu geura. Nung, Bapak Nung tukang tamannya. Kok Akang tahu? Ya tahu lah. Bapak Nung tukang tambal bannya. Kok
Akang tahu? Ya tahu atuh. Terus Bapak Nung tukang bangunannya. Ih, dasar lama. Irahan ngagombalna atuh. Ari maneh rek ngagombal atau rek ngagogoreng Bapak Uing? Nung, bapakmu jualan sendal ya? Kok kamu tahu sih? Iya, pantesan sendal di masjid pada hilang. Bapak Aa mah tukang asinnya. Kok tahu? Tahu atuh, banget maneh siga lauk sepatah. Neng, terang teh. Aa cinta kaneng teh jero banget. Henteu, emang kunaon Kang? Lamun nuju ngopi teu ngangge gula oge sok amis we karaosna teh. Terus bobo teu ngangge kasur oge sok tibra we akang mah. Malahan mah mun tilu dinten teu tuang oge teu lapar neng. Ih, Aa meni sakituna cigana lamun mam cabe oge rasana amis bage stroberinya Pasti atuh da saking ku cintana ka Nung. Emang tos nyobian na bulan cabe? Teu acan neng. Mangga atuh ye cobian ari acan mah. Yeuh cengek 2 basko mangga cobian kumaha rasana. Lamun teu bea awas ya. Naon oha? Ulin yuk. Ulin ka mana Urang kalapang Ibrahim Haji Aya acara naon kitu Aya dangdutan Duh, mun boga duit mah euy. Nah duit naon? Kerjajan. Nyada pasti hayang jajan atuh meureun di ditu teh. Komo mun loba nu dagang mah. Tenang, aya ti Uing, ditraktir lah. Wah, mawa kitu duitna maneh. Nya mawa atuh. Sabaraha tah? Ayalah 100.000 mah. Wah, loba euy bakal nama. Nya matakna hayulah. Ulah hariwang. Kek, jam sabaraha ayeuna nya Jam 4:04. Oh, geus mojohna yeuh. Nya hayu atuh buru Hayu ka mana? Ari maneh? Rek mil ulin lain maneh teh. Lain. Duh, hampura bujang-bujang tiasa ameng. Hayang modal gitu bisa ieu teh. Tuh tingali bisul. Nah ari maneh aang? Lain tita tadi atuh ngomong ari moal mah kehed kalah loba tetanya we. Nyada inti nama rek nanyakeun jam sabaraha we wing mah. Soalna sieun telat minum obat bisul ti dokter dasar gurandil kalah capek ngajawab gue tita tadi teh. Jang pangalakeun ka anu di kebon deket walungan geus kolot jiga nama. Oh, muhun, mangga bah. Beberapa jam kemudian. Mana Jang nangka teh? Nah, can nepi gitu abah. Nepi kumaha di maneh? Muhun pan tadi teh ku abi dititah balik ti heula jalan ka walungan. Da ceuk abah geus kolot cenah eta nangkana. Jadi pasti bisaeun balik ti heula. Da di pangku mah berat atuh bah. Boloho. Ari maneh menikah cida. Nangka eta teh lain jelema ieu. Cing atuh bodoh teh tong dikukut bae. Atuh da ari bodoh mah kumaha we abahna. Dasar budak nurus tunjung sia. Oha, lamun maneh menang duit 100 juta rek dipake naon? Urang mah nya rek dipake meuli motor, meuli sawah, sesana rek dipake modal usaha. Mun maneh lamun urang mah rek disumbangkeun kabeh ka panti asuhan jeung keur pembangunan masjid. Lah, sing bener. Meuni mulia pisan maneh teh. Aisyah Agnes Inu moal kabagean atuh. Pan keluarga maneh teh kudu dinapkahan meureun. Gampang atuh eta mah. Gampang kumaha ari maneh? Nya urang ngalamun deui we. Ayeuna mah nu leuwih gede, misalna lamun boga duit 1 miliar. Tah eta karek bagian urang jeung keluarga Mar, wing mah engke jaga mun ningali maneh jadi jelema sukses, terus ningali maneh naik mobil alus.
Urang masih ganangan bisa tungkul we mar euy. Ah, nah am, tuh kudu minder atuh. Kawas ka sawah ente mah. Pan soalna uing mah ningali manehna bari naik helikopter mar. Beuh, dasar. Ni embung elewe maneh mah am. Mang, sanguna setengah. Mangga Jang. Mang, aya tumis teu? Duh, kaleresan tengah damel atuh Jang. Ari eta kumis emang baplang gening. Ah, aya wae ye Jang. Mang, aya oseng lemer teu? Sami Jang tengah damel, aya oge oseng tempe. Oh, ari eta ceuli emang siga lemer gening. Alah si Ujang mah kalah heureuy wae. Ari sayur terong nyeun teu Mang? Tah, eta mah kaleresan namanya pisan seep Jang. Ari eta irung atawa terong Mang? Nyingkas ya kehet, erek ngalalewe dewek mah. Mang, meserin somang 2. Di sokernaon Ujang nih sadua-dua. Iya kanggo ngamandian ucing Mang. Hah? Montong Ujang. Tong ngamandian ucing kurinco. Paeh atuh ge ucingna. Bae emang lah, damai beres si atuh loba kutu ucingna. Iya mah bejaan teh ya. Iya, di sana. 2 poe ti harita. Kumaha Jang ucing teh? Paeh Mang. Tuh nya, cek Mang oge. Ucing mah montong di mandian kurinco. Pasti bakal paeh atuh. Tapi da sigana mah sanes alasan rinso paehna teh Mang. Nah, kunaon atuh? Ta mesin cucina muihna tarik teuing Mang.